nuhun ka Bapak. Ti arit dugi ka ageng Bapak nyarang Mama kurus neng ngarawat neng dugi ka neng saageng kieu. Neng nyuwun pangapunten ka Bapak. Nyuwunkeun doa di Bapak. Dinten enjing neng bade nikah ngajalin rumah tangga dinten ieu neng nyuwunkeun karidoan sareng kaikhlasan Bapak kangge ngawalian neng dinten enjing. Ma, nuhun atas ngakandung yakin salah pansasi. Apunten. Pilih saya melupakan kamu. Diapunten pisan Mama ieu didoakeun lagi si Pangeran Suara. Abah, apunten. Ingin menyusahkan Abah. Ingin saya ke Abah. Apunten Abah. Pidoan ke Abah. Mugi Abah ikhlas. Janten wani pernikahan kita. Ya didoakeun pisan ku Abah ini. Didoakeun ku Abah ya ngawalian lagi. Apunten pisan angin Abah teh tidak lumayan. Karena kayong lagi didoakeun mawadah warohmah sakinah lagi. Mangga dirangkul Abah. Abah doakeun dicatet putra bagi aya paling paos seungeurna deguk ka jantung anu kurang direngakeun sami bimbinganana sareng doa teh jadi indung jeung Bapa. Pangampuran teh jadi Bapa. Pangdoa teh jadi Bapa. Kamu hidup Bapa mana nu teu berat ngalepaskeun putra anu bungsuna asa cikene Abah nanggeuy orok asa cikene Abah ngaadanan hidup anu goyang ku getih. Atur nuhun sagala rupina. Apunten Ita. Anu Ita teu tiasa nanaon ku Mama Didi. Bapak nu lembut ka Ita, beuti nu nyarios tinu nanaon padahal Ita gaduh dosa gaduh salah nu teu kahitung Ita dosa ka Bapak sakumaha. Pak, atur nuhun tos ngadidik Ita, ngadidik Ita, ngusahakeun Ita. Bapak luat layat kesan, siang wengi di jalan anu Ita terang Bapak Mama. Sadayana kaki Ita. Atur nuhun pisan. Kita moal tiasa kabales kauwihkeun dugi kamina oge Ita gaduh naon oge moal tiasa nyukeun ridho nanti Bapak, nyukeun ikhlas nanti Bapak. Bapak
Bapak. Kita 25 tahun ini marah hati Bapak. Ada mau Bapak khawatir. Bisa Pak. Anjir kita mingguan. Kita badai nikah, badai akad. Bagiana itu biasa diwalian ku bapaknya Rira Pak. Bapaknya mendoakan saya sing sehat dan rezeki. Didoakan ku bapak lagi apa ya? Kita laksana segala kegiatannya. Wah, dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Mama, atuh nuhun, atuh ngalahirkeun Ipa, terus ngarawat Ipa sampai 25 tahun. Ampun teh Ipa, tapi selama mama ngandung Ipa, tapi Ipa berada dunia nanti nyusahkan mama. Mama terima asal gimana kak mama suka ke mama suka jadi kenal sama mama ibu juga dari seperti mama. Nikah saya lagi bilang Ipa, Insya Allah bakal jantan imam anu bertanggung jawab sarangnya ke keluarga. Mugia keluarga Ipa tiasa jantan keluarga kesakitan wadah warahmat. Doakan ku mama Ipa jadi istri anu solehah agar milik dan bapak tinggal jadi suami Ipa. Mama rindu lepaskan Ipa jadi keluarga anu sakit dan mawadah warahmat. Amin. Cepeng pandangan aku sumujudkan Allah benar. Aduh, ibu, adik, hapunten abdi hapunten budaya kapan doakeun abdi doakeun sareng mangga gelis dirangkul ibarang hidup kumelar ka alam dunia indung panglupatan juh tempat panglumpatan ingat doa dinu jadi indung saciduh metu saucap nyata langkung manjur batan dukun anu lepus langkung mati batan para jinu sakti doa dinu jadi indung karamat kanggo kahirupan hidup bergelis mama ridho melepaskan hidup sebaliknya kabakah yang hidup teu kalaksanakeun ampunan anu sakieukannya mama mangga ku ibu ditiup mun-munanana ku mamah ditiup mun-munanana dugikeun kana batina insyaallah sagala rupi doa tinu jadi indung kangge pejantan putrana diijabah ulah dugi ka rag-rag cisoca menjadi indung kalayan murkana
Insya Allah kalian keikhlasan lagi parantos nu ngagengsor geus. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, turun nuwun karena segala perjuangan Bapak. Kagak ngadekeun Ipa, kagak nyokolakeun Ipa. Apunten, Bumi Ipa, semua bahan ke Bapak. Saya jadi karena Bapak. Sekarang diwakil Bapak. Bapak, ini yang keikhlasan karena dengan Bapak. Karena Ibu nikah sareng Maulana. Anu insya Allah bakal jantan Ibu anu bakal tempatkan Ibu dina kebahagiaan. Sareng nuntun Ibu kajaran kasayang sareng kebahagiaan dunia sareng akhirat. Punten Bapak Ipa, Bapak ikhlas ngawalian Ipa, didoakan Ipa mungkin di rumah tangga jadi rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah. Bapak ridho ngalepas Ipa nikah sareng Maulana Yusuf Effendi. Moga-moga anjeun bahagia dunia sareng akhirat. Amin. Apa tangkada ajar lu ngayuga siang wengi mugi apa jemar mana mugi apa waninggali rumaos hebat kudosa mugi apa ngapunten mangga gelis raku apa doakeun jantan ingkang putra margi seueurna deguk jajantung anu ku urang direnghakeun sami bilanganna sareng doa tinu jadi indung Bapa neng gelis apa didoakeun berapa lagi ku apa didoakeun disuan keningna ku apa ditiup mun-munanana tiup neng ka tengah sakedik cepeng panangan mama sapalih panangan apa sapalih dihijikeun ku hidup hijikeun sesep ku hidup sesep tah kanyaah teh neng 24 tahun sanes waktos anu sakedik dinten ieu bade dikandungkeun apa sareng mama anak ieu pikawit dinten ieu prak geura luyukeun hirup ku jalan karena Allah sangkan teu sareuk panon-panon anu netep sangkan amal jadi tumbal pikeun lara manusia dua tali nutos muntun pacuan pegat salambar jung sing muntun nepi ka tungtung jik sing nali nepi ka pati isuk jaga ninggeto urang tepung anjir geus baranahan dirangkul ku hidup dua nana ieu insan anu soleh-solehah anu katitipan ku Allah ngurus hidup ti kawit nikah anu duwi ka ayeuna